agungnya paralun nada jemar hampurana hampura sapa panjangna hampura sapa panjangna hampura sapa panjangna ahung 40 kali ahung astagfirullahaladzim 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 40 kali astagfirullahaladzim pun sabun sukman ngukus sumber baktian pun sampun kaluhur kana mayungan kahanap kana amparan kagigir kana ngapingan katukang kana nyawang kaharep maha harban sukman ngukus sumber kukus sumber baktian pun sabun eling-eling mangka eling ka diri sorangan eling-eling mangka eling ka diri nulian urang jeung alam teu aya antarana urang jeung alam teu aya antarana urang jeung alam teh antarana lamun aya antarana urang rek cicing gimana hirup tina pamedalan tapi kana pangbalikan nada agung nya paralun nada jemar hampurana hampura sapa panjangna hampura sapa panjangna hampura sapa panjangna nada agungnya paralun sejamipit pada amitan pada ngerajah ilmu karuhun sebelur agung karun sunana santara pun sampun nda agungnya paralun semah pangabaktina ka Gusti nu Maha Agung nu Maha Suci nu murbaya buana nu murbeng alam sakabeh ka indung anu ngakandung kam bapa anu juga inung tumiling rahayu bapa tangkal darajat agung akang jeung rasul para nabi sadayana para malaikat sadayana Jibril Makabil Isra sareng Israil pun sampun nganyangakeun kapoe 7 rangkap 5 bulan 12 tahun 8 kanu boga wangkuan berang kanu boga wangkuan peuting kanu boga kanan bulan kanu boga wangkuan tahun sabun nyakeun sabah pangabaktina ka para karuhun sabdar aun tarun Sunda Nagri Nusantara nyakeun sabah pangabaktina kasembah galmur kusumah amah ratu galumah hariang mangapun sampun ka Eyang Prabu Silawangi anu nanggeui dayuh pakuan anu ngawengku negara Pajajaran hilap oge sepuh umur kaparang anu ngagegah lembur ieu sadayana pun sampun gayang batu nu pun sampun ka Abah Aman pun sampun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun sampun Cihaliung nu nyang idul Cisadane nu nyang ngaler Cipucang nu nyang etan Cikadongdong nu nyang ulun nujang kaburang-barangan isuk cisadane jauh jaga isuk cisadane yang ngetampun sampun giruh tir-girang di tengah sana mangherang pamumuruyan gajah putih pamarenti dewata sirem nuncap kebakaran bakal sareng dewata 2 pun sampun
dagungnya paralun bisi kaula diajar dina hejona motong catang kamalimpang meperan sirung sangrana mangga nyangakeun anu nyangking sebuah tanah sempat panca tengah beracaang alam padang runturun bayo rahayu sirna-sirna suber regen gemah ripah repeh rapi sanagri nusantara pun sampun silih asah silih asih silih wangian pun sapun pun tabe pun la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dagungnya kalau bisa kalau diajar bisa kenapa bukan rahmat itu mungkin memang sangat wujud Pak pas gitu apa banyak nah, jadi di tepengan enak jadi mau seru malamnya di Jakarta bola rumah kita Idul Fitri wah masih rumah Abah Aman juga ini siapa tak main di Abah Aman ya ayo kita sini sumping ini jadinya wow itu langsung dia dia saha juga itu untuk tahun depan dari itu sebenarnya dua mah itu jadi soundman tuh terus saya atasnya sok tutup itu tutup ada pencetak hatur nuhun Mbah Dodi wargi-wargi sadayana doa air rajah teh doa titinggal ti karuhun urang da Gusti mah maha uninga rek make bahasa naon wage dugi mudah-mudahan doa anu neme tos diguluyurkeun ku Mang Dodi urang dina hajat lembur ieu aya dina Ginanjar Karahayuan lungsur langsar sapaneja khususna keluarga besar Batu Nunggal aya dina karukunan katertiban teu pegat simpai silaturahmina hatur nuhun cag rampes.